nyaritakeun fardu wudu anu dua. Ya ninca kana pasunatan dina waktu adus. Jadi mandi ge termasuk ibadahnya. Wa sunna lil ghusli wajibi wal mandubi. Disunatkeun kajamanu mandi wajib jeung nu mandi sunat. Mandi sunat kan lobanya. Mandi sunat teh seperti rek salat Jumat kan. Sunat mandi halan, rek salat Idul Fitri, Idul Adha, sunat mandi halan. Rek asup bulan Ramadan, sunat mandi. Arek ngariung jeung batur, sunat mandi. Nah, itu kan sunat mandi. Tasmiyatun awalahu. Sunat maca bismillah dina mimiti adus. Lamun ayana adusna adus wajib berarti maca bismillahna kudu niat zikir. Kudu niat zikir sebab bismillah eta sebagian dina Al-Qur'an. Kemenang dibaca ke jalema nu junubna. Dan niat zikir dan bismillah. Ada niat zikir malin bismillah wae. Maca Yasin, maca Tabarak mah wae. Ayat-ayat Quran aya niatnya zikir mah meunang bari jeung junub oge. Wa izalatu qazarin tahirin jeung sunat meme adus teh nya ngaleungitkeun heula kokotor-kokotor anu suci. Kokotor najis mah wajib. Dan sunat teh wajib kudu dileungitkeun meme adus. Urang meme adus teh ngisik ya bokolan. Meme adus kieu nya ngisang heula gitu, kuna wajib. Ieu mah kokotor nu suci. Pan kokotor suci mah da sanajan dikumbah bari jeung adus ge meunang. Walaupun kitu nya disunatkeun sameme adus ngaleungitkeun kokotor-kokotor anu hukumna suci. Kamaniyin nya seperti kokotor berupa mani. Mani eta kan hukumna suci, sunat dikumbah heula. Pamuhatin leho cileuh kitu nya. Aya lehoan, aya cileuhan, ya sunat eta dikumbah heula. Wa najisin jeung najis, apalagi nu najis. Kamajiyin, nah seperti maji. Wa in kafalau magoslatun waidatun. Sanajan ayana secara hukumah menang wae dikumbahna bari adus gitu. Menang. Kan sunat nama dikumbah heula. Wa ayabula man anjala qabla yaktasila jeung sunat kiih. Kerja manorek adus ku sabab keluar cai mani gitu. Sameme adus teh sunat kiih heulan. Maksudna liyaru jama bagia min majrohu bi majrohu supaya ayeuna keluar sesa-sesa mani gitu jawabanna. Terutama awewe kan ya, terutama awewe karena hari mah eta sok katambahan ku cai mani lalaki. Gitu. Tak kumaha menawewe. Keluar cai mani geus mandi keluar deui. Mandi deui tong teh. Kumaha karasana lamun karasa keluar nu sorangan ya mandi. Ai mah teu karasa tinu sorangan siga nu lalaki maka teu kudu mandi. Gitu. Siga nu lalaki mah can keluar kabeh maka eta kudu mandi. Eta kudu mandi gitu. Sabab lain cai manina gitu. Ini panah dititah kieu gitu supaya na sesa cai mani teh keluar.
dia ruja mabagia bimajroho. Pabade jalatil kozri madmadatun sabada ayeuna ngalengitkeun kokotor meme adus teh sunat kekemuheula. Ya, wastin sakun jeung sunat ing sreg cai sumawudun tuluy wudu. Ai kakemu jeung ing sreg cai macan can kaseburu kan. Wudu mah mimitina ya di beungeut bari nia. Jadi kakemu jeung ing sreg cai mah can kasepkeun wudu nu matak di dieu bahasana nya tos ngalengitkeun kokotor teh kakemu ing sreg cai tuluy wudu. Sakurana mantap pas pinyerik kokotor langsung wudu teh gitu. Sawa wudu mah ngitungna ti mimiti ngumbah beungeut anu pertama bari nia. Kami lah wudu nu sampurna biasa we gitu. Wudu nu sampurna. Ieu mah keur nyaritakeun hukumna gitu. Praktekna mah tararaya meureun. Da kagokan ya. Karena meme mandi wudu rendap bakal batal deh cenah gosok ya meureun. Ngan imah hukumna gitu ternyata kan hukumna jadi samemeh mandi teh sunat wudu heula bari wuduna wudu sampurna jananya ieu dalilna lil itibai dalilna mengikuti karena kelakuan Kanjeng Nabi rawahu Syekhoni sapeung hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari Muslim wa yusanu istisabuhu ila firagi jeung disunatkeun ngalanggengkeun eta wudu nepikeun ka beres mandi. Disunatkeun ngalanggengkeun wudu nepikeun ka beres mandi. Bisa-bisa kitu kadebatan. Supaya tebata berarti ngumbah kubu duburna pandarian. Terakhir. Kuat berarti wudu nepikeun ka akhir. Ribet apa aja nah kan ibadah mah teranya ribet ibadah mah ya terana atalau adasa kusabab sunat ngalanggengkeun eta wudu kumaha lamun ayeuna keur tengah-tengah adus batal gitu kan ya keur tengah-tengah teh tengah-tengah adus batal dan ngumbah kubul atau dubur gitu. Atalau adasa sehingga lamun ayeuna adas atanapi batal wuduna sunnah lahu disunatkeun ka jamun adus nahan i'adatuhu ngabalikan wudu deui gitu. Da sunat-sunata mayangkeun wudu. Namun di pertengahan adus batal wudu deui cenah gitu. Jadi nangaran teh diganjar pagawean teh ribet diganjar gitu. Ganjaran kan ditibari masakot ngitung-ngitung karena karipuhna. Wajamul mahali ari sangkaan imam mahali ihtisasu bil ghusl wajib khususna sunat wudu keur adus wajib wungkul doi pun eta hukumna doi. Jadi cek Imam Mahali mah sunat wudu heula teh lamun rek adus wajib gitu. Aya adus sunat mah teu disunatkeun wudu gitu. Cek Imam Mahali teh kieu cenah pendapatna teh lemah. Pendapat lemah. Wa kalau jari utamana ada mutahiri gosli kodamae ya eta ulah manderikeun ngumbah dua suku anil gusli tina adus kama soroha bihi piraudah sakoma nu diterangkan ku Imam Nawawi dina kitab Rudah wa in sabata tayruma fi Bukhari sanajan dina hadis Imam Bukhari mah sunat mandarikeun ngubah dua suku gitu.
teh jelema mah pasti disalahkan Imam Nawawi. Sahabat sesuai jeung hadis gitu nya. Sesuai jeung hadis cenah. Sakur jeung hadis gitu kan. Ya, Imam Nawawi meureun da imam kan, meureun penelitian meureun lagi. Teu sembarangan nyeun hukum meureun. Ari hadis mah dan jadi sangu sebenarnya. Namun dina dahareun mah ya, Al-Qur'an mah gabahna kudu dipesek. Pesek gabah teh mah bisa kan budak mah. Cuman pesek gabah. Kebeureuyan budak kan. Mesek gabah teh aya alatna. Teh mesin kan. Baheula mah ditutuk kan. Yang ngagoyana kayak kolot dan budak mah bisa mesek gabah. Quran oke ya hukum dina Quran teu meunang sembarangan. Nanti bang jelema teu ngarti kana hukum mah kana agama mah bisa mesek Quran teh sing kabeureuyan. Digiling tagabar jadi beas ya, beas didaharkan dan bisa didahar kecuali orang-orang tertentu akan beas mah sana jangan bisa dipesek yang bisa didahar biasa hadis eta geus jadi beas lebih memperjelas dina Al-Qur'an. Bisa didahar, disangu eta biasa. Ini sangu mah kaul ulama, geus jadi sangu. Tapi geus jadi sangu ge ente sakabehna bisa ngahuakeun. Aya nu kudu dihuapan kan. Nah, walaupun geus jadi kaul ulama, geus aya di kitab-kitab karangan ulama, teu sakabehna eta bisa memahaminya. Keur anu awam tetep kudu dihuapan dipamacakeun kitabna gitu kan dipamacakeun kitabna dipangnerangkeun nah gitu. Sanggup mah geus loba bisa ngadahar dengan aya sebagian anu teu bisa ngahuap kudu dihuapan. Orang yang kan aya teu paham mah nya kita dibacakan, diterangkan kan, surah yang dibapak kan. Cek sebagian ulama mah mendingan jadi mah bodoh. Sebelum bodoh mah kudu mikir. Dengar itu tinggal nanyakan. Teu nyaho aya asanana, panteu nyaho gitu kan. Ini anu bodoh nya. Lamun masalah teh panteu nyaho. Lamun aya nyaho tinggal nanyakan kan gitu. Hari ngarti mah boga tanggung jawab kan kudu wae pan kudu nyaho sabab lamun ngarti teh nyaho kan anu teh nya rakasana nya kan anu rupana ngarti ge teu nyaho anu rupana bodoh kan gitu. Jadi anu ngarti teh anu alim teh boga beban anu alim eta jalan anu alim sebenarnya teu bosan ku ilmu. Ibarat ayana bumi henteu bosan ku hujan maka jalma alim oge henteu bosan ku ilmu. Namun jalma alim bosan ku ilmu nya eureun kaalimanana kitu nya eureun kaalimanana anu bosan ku ilmu. Lagi ada bising tadi cenah eta dina hadis Imam Bukhari mah geuningan cenah sunat mandarikeun dua suku cek Imam Nawawi mah geuning teu sabalikna lagi gitu. Ari Imam Nawawi teh saha meureun kitu tanya. Imam Nawawi teh lain Syekh Nawawi kan. Ai Syekh Nawawi mah orang Banten anu mukim di Mekah di makam geuna di Mekah. Ari Imam Nawawi mah ya termasuk ayana ahli fatwa mazhab Syafi'i.
Jadi ari Imam Syafi'i mah mere hukum garis badanna. Anapun ayana terjadi di masyarakatna perlu dipatwakeun deui. Nah, adi fatwa teh ya di antarana Imam Nawawi. Imam Nawawi teh boga guru ngaranna Imam Rafi'i. Sama-sama ahli fatwa. Nah, medieuna di negara ieu ngabogaan badan tukang putus hukum agama ya diantaranya nyata MUI Majelis Ulama di Indonesia. Ngan setiap organisasi keagamaan biasanya baroga ahli fatwa masing-masing. Ahli fatwa masing-masing. Kan biasanya paling dekat yang pemerintah mah eta MUI. Tak kemudian non ya MUI termasuk lebar halal kan MUI. Jadi lamun ayana zaman ayana orang make fatwa mana? Lamun fatwa ti ulama salaf ya makana fatwa ulama ayeuna sebab orang hidup di zaman ayeuna. Itu dari ilmu fikih mah berubah sesuai jeung berubahna zaman. Tak ngaji fikih mah selagi dunia masih kene aya mah fikih mah terus berjalan hukumnya. Bahala makan hewan ternak cacing ya. Cacing mungkin haram ya. Ayeuna anu ternak cacing kudu dihukuman ya. Kudu dihukuman merentah bagian saya ya ta. Bagian ahli fatwa. Ya. Bahala mah jangkrik mahnya haram ya gitu kan. Ayeuna apa jangkrik teh jadi perusahaan ternak. Perlu hukum dah. Nah, kudu nian hukum ahli fatwa kan gitu. Adanya hukum. Begitu jadi orang mah zamanna makanya fatwana ya fatwa zaman ayeuna. Hasil aya fatwa teh berarti hasil penelitian para ulama-ulama, hasil kesepakatan para ulama. Jadi lain matwakeun sorangan lain. Kayak matwakeun sorangan mah eta mah nanggaranna teh pemikiran pribadi gitu ya fatwa mah dimusyawarahkeun heula karena dijadikan hukum ieu. Namun dina eta mah sakayanya ngaran teh bahsul masail kan gitu nya. Masalah-masalah nu jarang terjadi dibahas bersama terus didapat keputusan. Ieu nih hukum ngaranna eta fatwa gitu. Itu jadi ngaji teh. Ternyata kamari aya nempuh di santri ngerasa kecewa pesantren teh ngerasa kecewa cenah di pondok teh diajar ilmu nahwu sorof diajar balaghah cenah bukan teh jadi baik pesantren rek ngartikan hukum-hukum agama gitu hanya pesantren 2 tahun atuh nya cenep ya kan cenep ya tuh kata jurumnya geus alhamdulillah pesantren 2 tahun jauh ke lalakona jadi mungkin kitab ta'limna teribacanya sebab dina kitab ta'lim aya syarat ngaji teh nyaeta watuli zamanin kudu lila zamana kudu lila waktuna teu cukup 1 2 tahun jadi orang sana yang jadi ulama teh babari kan balik masa teh ujug-ujug pintar gitu. Namun ngaji babari mah tuh pangkalan jadi ustad cak mau charging di majelis kan balik cak mau charging di musola babari mah walau tawaddoa ayo wudu dimimiti mah aja nameureun kayak batal deui gitu lamun udah meme adus meureun batal deui meureun gedeng ge gosok kana kubu dubur ge uduna cenah tengah-tengah adus lamun geus beres ngumbah kubu dubur karo kudu atau uduna tang keweh beres adus ngaran teu batal deui kumaha lamun kitu menang teu walau tawaddoa lamun wudu si jamanu adus
asna gusli dina tengah-tengah pagawean adus aw badahu atawa wuduna sabada beres adus asolalahu maka hasil kereta jalma aslu sunati asal pasunatan ieu ya nu babae asya cenah kitu oge sarawae menang ganjaran sunat wudu lakin abdol tapi ari nyaritakeun ka abdolan mah takdimuhu eta ngahalakeun wudu karak adus itu abdol nya gampang-gampang udah abdol urang mah sah we heulana kitu nya gelang bara bika abdol mah sah we heulanan syukur bisa abdol mah orang mal wudu jangan memeh adus teu wudu tengah-tengah adus teu wudu beres adus teu wudu mangkat we wa yukrahu makruh naon tarkuh ninggalkeun wudu jadi sunatan mah ya setiap tas mandi teh wudu sebenarnya sunatan mah setiap tas mandi teh wudu jadi lain tas mandi wajib hukum tas mandi sunat ge sarua. Jadi mandi gaya make niat mah ya ganjaranna nanya aya wajib anu sunat gitu. Termasuk mandi ada mandi teh mandi tabarud ya. Mandi supaya tiis dahareudang. Ya kan. Tapi mah isuk-isuk ya rek liar mandi heulan. Tak kudu jelas eta tujuanna. Supaya enak nganiatanana dumuk gitu. Kumaha mereka sawah. Ai ka sawah awa eta nya. Awa alasanana. Mereka sakola mah pan rek aprog jeung jelema loba. Sunat mandi ya. Lamun rek aprog jeung jelema loba sunat mandi. Ai ka sawah mah aprog jeung sana. Jangan gagal. Letak. Jadi kasama teu mandi ge teh naon. Coba mandi ya. Ada kasama teu mandi heula ge. Nah, si alasanna we kan. Aprog yang jelema moal keredang dah henteu isuk-isuk mah. Nah, kecuali lamun boga junub juga wajib mandiana. Mana ge sama tara mandi sih. Mandi mah balik bisa mah. Wayan bi lamun urang ayeuna wudu memang adus kumaha niatna ieu niatna. Wayan bi jeung niat si jalma bihi kana eta wudu sunata gusli kana sunat adus. Jadi niatna nawetul wudu'a li sunatil gusli itu. Niat kalau wudu karena pesunatan wudu karena pesunatan adus. Niat kalau wudu karena pesunatan adus gitu. In tajarodat jinabatuhu anil asgor. Niat kitu sote lamun tadina si jalma teh teu boga hadas leutik. Lamun tadina teu boga hadas leutik. Artinya tepuk hadas leutik teh berarti boga wudu. Lamun tadina boga wudu tuluy arek adus maka niat wuduna teh niat ngalaksanakeun sunat adus. Dapan hadasna ge eueuh kitu manehna. Hadasna eueuh. Aya hadas aya gana kumaha sih niatna? Nah, waktu pada hasil asgori pogo geus leungit adasna. Entak niatna lamun tadina boga kena wudu mah nya niat wuduna teh niat ngalaksanakeun pesunatan adus. Pogo geus boga wudu nya. Nah, malah terang miara wudu Bang. Wa ila lamun tayana henteu boga wudu mah atuna wa bihir opal hadasil asgor
maka niat dina wudu teh niat ngalengitkeun hadas leutik. Lamun tadina teu boga wudu mah wudu memeh adus teh niatna seperti biasa we niat ngalengitkeun hadas leutik na we turapal hadasul asghar. Awana wahu atawa sejenisna. Kalau niat wudu teh nya aya niat ngalengitkeun hadas, aya niat ngameunangkeun salat, aya niat fardu wudu kan gitu. Kurujan min hilafi mujibihi alqaili biadamil indiroji, karena ieu teh keluar tina pendapat jalma atau nabi ulama anu ngawajibkeun kana adus. Walau akan adus kana wudu, walau ahdasa yang lamun hadasi jama badar tipai jinabatin sabada ngalengitkeun junub a'dha'il wudu'i anggota wudu lajimahu maka wajib si jama nan al wudu muratiban halna nartibkeun biniati kalawan niat. Lamun jalma ayeuna adus geus beres dina adus teh geus beres ngumbah anggota wudu. Anggota wudu teh banget nya. Leungeun sirah jeung dua suku eta kan anggota wudu. Geus basa tah eta mah. Kan aya sajen macam basa kabeh, tonggong can, bujur can. Tah. Nya. Maka eta cenah lamun kari-kari manehna teh batal wuduna gitu nya. Batal wuduna lazimahul wudu, maka wajib wudu deui muradiban biniat kalawan nartibkeun niat gitu. Arti nartibkeun niat teh kudu make niat deui. Pan geus kalet apa nya? Lamun aya ke kan lamun jelema adus ya. Lamun jelema adus gitu. Kalau ngetin hadas gede maka temuan teu kudu wudu deui akan gitu. Lamun jelema adus ngalengkeun hadas gede aya nu berpendapat teu kudu wudu deui. Nah sababna sabab hadas gede ge leungit anggot hadas gede ge leungit anggot anu leutik gitu. Gitu. Tak andai kata lamun batal teh mah nya wudu we deui. Wudu deui we. Geus beres dina adus saya beres ya ngumbah anggota wudu. Maka lamun batal ya wudu deui. Bari makan niat. Ayo urang mah geus praktis urang geus kitu nya. Wudu mah wudu, mandi mah mandi gitu. Mandinya mandi, wudunya wudu gitu ya orang. Kapan di mah udah keur ngaji gitu kan. Nyaritakeun hukumna gitu. Pata'ah wudu ma'atifa kal wudu.